Brengsek. Halo bosku, di tempat biasa bos. Barang ready bos, di dia ayam. Oke bos, ketemuan di gang biasa ya bos. Yuk. Woi bos, kumaha mah? Sama. Kumaha? Biasalah check in. Oh siap bos. Barang ready bos. Tapi hayamna kudu rada nu hade ulah jiga kamari. Oh siap, imah beda pungkil. Itu apa? Kon mah kudu hayam. Bos, kemana dia? Kurang cek apa? Sok. Kayaknya saya kayak begini. Siap. Nah, bos. Siap bos. Jangan kecewakannya. Kumaha bos? Barang siap bos. Alat mati bos. Bintang kayaknya. Siap bos. Jantan kemana itu siap? Ayo wae neng mah datos pekerjaan sehari-hari. Nyantos itu. Mantap neng. Lain kali ke check in lagi ya. Mantap bos. Siap bos. Pokoknya mah masalah perbetinaan mah di dinya mah bos. Henteu gagal. Siap Memuaskan. Kamu bos ya? Siap. Ya, tips mantap. Ya. Yuk. Poin kali itu lah. Nah, bos. Kerja bagus. Bayaran hari ayeuna. Kerjaan bagus ya. Siap. Terus layani. Ulah jika menyinggung mengecewakan konsumen, perlu memuaskan. Oke bos. Udah. Yuk. Ya malah. Seperti biasa, menunggu order masuk. Stop, yuk. Kemana nak ieu marane? Ana sudah memasuki kawasan agak hitam. Oke lah bang, kumaha eta barang ready teh? Oh, jadi marane pesan barang itu teh. Jelas, abang udah gak tahan nih. Aduh, aing teh kakarekeun mangita mugi patut teh teh marane teh bener kapan beok aja ro. Ya itu benernya. Iya, bener. Itu mah teh F2 rek tiluan somi teh. Langsung atuh. Tukang hareup nikmat. Dengan asa. Wait. Pokoknya mah orang ayeuna main heula nya, kieu bayaran sesenara. Mana mah kalian siapkeun duit loba. Bisa. Duit loba anak puas. Bisa. Kayak Milo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Barang mana ada di jero juga di jero. Oh, saya? Ada yang belum siapkeun. Alhamdulillah. Yuk, pada tunggu sana. Astagfirullahaladzim. Nah, open BOT kieu ieu mah. Naon berdua mau main di sini? Kalah ya. Nikah terati pas naon ya. Heunya kapan urang teh ngabuburit ieu teh? Nyesok atuh kesini berdua aja langsung. Mau di luar apa di dalam? Naon sih ieu?
Di luar di dalam teu ngarti urang mah. Da urang mah ka dieu teh pesanan BOT naon? Bubuk koncom lin. Pesanan bubuk lin. Di luar di dalam teu ngarti deh Kak. Terus naon bade ka dia duaan? Juga ka ditu ah. Anjing baliknya ayo balik deh. Goblok anjing singkat doang pangkurat suara lah yang bubuk koncom. Kunaon sudah gaje pisan. Kumaha barang kan? Barang kange. Warna naon lah. Mana eta tuh? Bayaranna? Orang gua mata sial gua. Mana lainnya deh. Naon? Mau dibayar ku aing Bang ah. Dan nu dimaksud ku aing lain open BOK ieu. Bubuk koncom Rina Bang. Goblok kasar anjing orang kampung balik kan. Cumur. Aya apa ya? Nggak salah, kenapa mulai enak kamu dengan serangan deh. Orderan keluar lah, ulah cicing wae, capek abi mah. Nah, aku naon salah abi naon emang naon? Kok nama abi bade pensiun di Hasanah, penagah hitaman ieu. Nyantos aku aing hoyong na bos kitu mah. Allahu Akbar. Teh, nah calik wae di luar itu sholat. Sebenarnya hoyong abi teh ka tempat suci itu tapi emang pantes jika abi kieu seueur dosana lebet ka tempat suci. Astagfirullahaladzim. Ya neng, ulah aya pikiran gitu. Allah mah temandang suci sareng kotor. Allah mah resepkeun ka jalmi anu niatna ibadah, bertobat. Ayeuna abdi rajin ibadah, rajin sholat. Ketangtos abdi ge jalmi suci neng. Ade anu rajin ibadah belum pasti kamu abi juga kieu nasibna. Ya neng, pami nasibna tos aya nu ngatur ku Gusti Allah. Cuma kita sebagai manusia harus terus berusaha mengubah nasib. Ayeuna pami neng terus berada di rasa yang bersalah. Mau aya tungtungna neng. Oh, mun atuh kami kitu mah tapi tetep abi bingung kedah di mana heula mulainya. Terkedah bingung neng. Ayeuna mah kieu we. Neng ambil wudu, terus masuk ke dalam, terus ambil mukena, sholat. Masih keneh tiasa tuh sholat neng. Nya pamit kitu mah sok sholat.